Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi cana cek batur jelema edam Bukan ditis tuh. Bukan ngeselila bi orang teh teranda duit na kulkas. Ih maksudnya duit teu kapake atuh. Duit teu kapake. Jang naon deh. Di bek meuli skincare baran kokoloteun ye. Ulah bi ngabejaan we orang mah. Ya, meuli skincare kahiji mahal. Terus kaduana keneh teh kaituna teh jadi katergantungan banget hayo we kudu make skincare. Cek orang mending kuno alami ngalangitkeun kokoloteun mah. Kunaon? Gampang atuh bi. Ya, bibi di imah aya boneka. Tah, ome ku bibi ti isuk-isuk nepin ka sore mah. Leungit ta kokoloteun teh ganti jadi bubudakeun aslina. Ih, tuh waras pisan si dengekeun ku bibi. Anjir. Bener, bi. Nanti Surat motor teh Islam pisan. kuda kieu kudu nabi panas aing. Aing aku tatangga pada ngomongkeun. Heuda abi nangan knalpot sarana adan mah eueuh bi eueuh. Karena aing teh hayang nyaho eta kudu ganti isuk knalpot. Aing mah Lamun teh ganti dulu ku aing di motorna. nya ulah tuh bi ih aing mah. Kunaon ge? Kunaon lah didinya? Hah? Ya, kunaon ngomong. Kunaon? Ngomong. Kunaon? Kunaon kudu digenuman ieu mah. Kunaon didinya atuh? Hah? Wah iya aja ya mah aja ucap cek bakal lama minum lagi nah gitu minum gitu nah. Bisa ngomong ya emang nges saya nama lagi nah gitu kunaon ayo mama dodeng kunaon hah ini udah kanjing ya terus nubruk tangga cau di jantung orang kudu kumaha pertanggungjawaban mau dari kita kainung cau kumaha ieu Aing lamun teu doraka ieu nya. Ingang wae ku aing sirahna gitu. Ampun, teuing aing mah nepieun ka leuwas ieu. Piragi pan jantung cau atuh. Moal modar moal. Si nyarekan inungna kumaha ieu aing. Hewan nu saulueun ieu aing. Jelema nu warau jeung aing kararieun anjeun rarempan. Anjing. Dulu ieu kan meurepan sopan Memang kutu. lain jay itu mila jay oh Kumaha maneh ieu? naon aya itu milaan deui sarua Sapeda ieu. wah ebah perasaan orang teu miluan kuis tanya jawab ih nah aya sapedana siranya Anjing ieu keluarga beruk anjir. Keur sini siaran? Hah? Dilalajoanan deui anjir. Keren lalajoanan keluarga beruk ya. Keluarga beruk berencana. miluan mah siaran masuk teh Naon? cek miluan siaran Oh ieu. Piraku anjir sirah botak di siaran sih teh. Sudi. Karena dia ngomen we motor. Labuh bibi tadi dinya anjir ti kosewad leueur. Tuh, ningali barabak ieu tuh. Tuh. Mantake mau motor ulah sikeun kasurupan geura. Cicing bi. Bau. Isuk deui we lamun rek nyarekan isuk deui pan kakarek labuh urang teh. Wah, teh.
Kameni ini gaya kieu. Curiga anjir, curiga rek ngaublag aing bibi aing mah. Ka kota bibi anter hayu ye. Naon ka kota anjir geus wanita kasih geju lah. Jig, da ieu motor lagi can hirup. Atuh. Yang mata ge geura ari mau motor papatah ge. Alon-alon asal klakson. Anjir. Kelakon bi, kelakon, lain klakson. Orang geus ganti deh. Tiba heula ge kitu. Geus buru, si keburu hujan. Atuh lah. Ya si gejol di imah. Alon-alon asal klakson. Ya ari aja itu ulah nyerakeun bae amang geura. Omongan baik. Naon di mang? Kamari ulang di masjid mau naon. Pas nu teu apal. Ya mang cek Pak Ustad ge. Piceun nu bututna bawa nu alusna nya diterapkeun eta mah. Nya dina kitu mah bener. Kan bener harus kira nu kamari meureun cai. Oh, nama jadi sisirangan yang butut sabelah ka kitu. Sirangan ge alus ieu mah mang. Boro-boro alus. Minimal karpil. Mun aya mah eger. Kagok. Amang nitip hiji. Oh siap mang. Tak alus karek kalau amang eta ka kitu. Mang. Ayo tuh mang ih. Ayo ke mana? Ayo aja. Kamari amang geus janji arek ngajak aja mandi bola. Oh, heeh, poho ayo. 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 Ini mana tuh di dia mandi bola? Ngelo di dirinya. Heeh. Ya, ayo. Tapi kira nyokot anu heula euy. Nyokot anu ka imah. Mandi bola nyokot anu heula. Lain kuna naon. Urang buat tinggal situ sekalian adus di ditu. Please, Ma. Atuh moal saha adusna oge mah nya adus di mandi bola geura ieu ampun teuing. Odong-odong kumaha odong-odong aya teh odong-odong. Naik odong-odong sekalian atuh. Anu gambar Putri Duyung nih. Leuwih ti budak anjeun ieu ampun teuing. Jadi kajai. Korea anjir mau anu kieu mah. Ngerakeun kabayang di ditu. Bibi mah keur bingung ya teh Jul. Nah bingung kunaon di. Jaka mun sepeda listrik. Lain pan eta teh hayangna sepeda listrik teh. Nyarkan geus bodol geuran. Udah makena jablah. Jemping segala rupa. Wah, bingung ka mana menerkeun eta ka bengkel motor atau ka servis elektroniknya. Ka apotek nerkeun kitu mah be. Cek urang mah geus we keun antep eta sepeda listrik mah. Nu penting mah ayeuna mah ngubaran mastaka bibi. Kempag asli. Ka dokter minta resep ujung. Nya atulah.